Celik, kadia sagedeng. Rek naon, Wak? Adia sagedeng. Ai sakola teh kelas sabaraha hiji maneh teh nu benerna? Kelas 1, Wak. Kira aku ya teh geus kelas 5 sagede kitu aing mah. Teu percaya aing mah. Kecawa kelas 5, kelas 1, Wak. Lamun bener maneh kelas 5 ki celik. Tah harek dites tah ku watorek tah ieu baca tah. Tah ieu baca tah. Mana, Wak? Tinggal, Wak. Ye, kadia tuh ngeser ye, sok diajar maca tah. Ieu teh dibacana teh HON hon. HON hon. Tah ieu tah tungtungna ieu tah DA jadi da. Ada. Sok ayeuna hijikeun tah HONDA dibaca. Motor. Ning eta bisa. Pang. Naon teh? Saya jelema pengangguran ka mana? Kurang mah bangga teh jadi pengangguran oge. Dasar jelema koang. Anggur bangga ini. Ya heuh atuh teh. Dewek genah jadi jelema nganggur oge. Genah pantes mana mah tukang meakeun duit kolot. Ngomong atuh culang kok seret uncuing. Masih leuheung tukang meakeun duit kolot mah. Nah, naon maksudna? Komo batur mah tega, sok meakeun duit rakyat. Ngomong atuh kos tunggu kawung tuh teh mah. Naon teh teh? Negareng seng kitu rumah sasugan. Tumben dulu jajan. Iya dong jajan. Hayang atuh. Ya, hiji we. Naon hiji? Kuring sang dina huntu hungkul. Anggeus atuh montong. Mana mah korek. Nah ari maneh? Kayangna naon kera? Eta menta. Iya. Dimarana, Pang? Alasan toloyo teh. Yang naon? Yang marep kelencilin. Sok kitu RT mah lain eta teh. Yang arurang metis teh. Nah badak keneh kana pada kelenci. Nya beuki atuh teh da urang-urang lembur, kata mah obat di. Bantuan atuh ngomong, hayu ngabantungeuk di ah. Dasar urang lemur, tapi da palah pilih kana barang dahar mah. Bang. RT yang metis leun eta asa popolotot kitu ninganan. Hayeun miluan metis teh, ngan gengsi. Teh metis teh. Ganeng torek lah. Badak keneh kana juku atuh. Rorogan teh haikal anta dun kalapa haik petis. Partai koang. Asal lalu ya kieu, Pang. Heeh, ku bete. Kopi hidung jeung di watorek. Dieu tuh. Botorekeun. Heeh. Coba nih dia. Heeh. Wah. Kopi hiji. Siap. Apa? Nges. Ya. Coba kalau mau apa?